Assalamualaikum. Nah, Eh, kan geus balik. Emang geus diperiksana. Monggo aku geus periksa. Terus cek dokter naon cenah? Cek dokternya itu akan teh kolesterol jana, ulah manting minum susu. Ternyata nama cek dokter ulah makan susu lah jana. Tuh kan, akang mah merugul di bejan kenyete. Makana ari penting teh sare kan. Ulah nyusu wae. Nyusu mending ngeket-ngeket, cek air dulu juga, celesot. Buset, dan susu eta. Lah, susu sasetan akang mah. Lah susu eta mah atuh nyeun awak seger. Lempang ge jag-jag, pikiran ge waras meureunnan. Sugan teh susu eta kan. Sok naon wae. Eta memang jangan meureunnan. Terus gitu kali itu yang gerangin kopi ki. Terus akang ngopi ya. Je, adik kami mah sarawae meureun kan. Wes, kopinya tong diaduk, kadi itu kopi pahit we genting. Nah, udah tuh kopinya sok kumaha meureun. Geus kadang ngene lah. Malah, Galila. oh. Ya kan kopina. Para besok kopi pahitnya. Ini sok kumaha meureun. Kajen awe kos dukun kan. Kena pahit we. Ini lapar akan gede. Yang dah sebenarnya. Yang darat ini dah. Dahar jeung naon kan, udah naon. Apa ini udah naon? Eueuh. Beas di eueuh rek jeung naon nginum we Kang. Orang akang kembung minum air. Nginum we seupeu ke eskeun. Sih. Kayak ngimpi we. Nanti dahar gitu. Heeh. Jadi Oke, sebelum. udah seubah Kang. Gitu Lin. Oh emang ayah gitu. Ngimpi langsung sebeh, ngimpi dahar gitu. Aya Kang ngimpi di udag-udag ge Capek, udangna capek. Ngimpi raga ge Nyeri. nyeri gitu. Karena mengimpi dahar sebeh. Sebeuh. Hebat sih ini mau kepikiran Sok kali. aya masak terang Iya kedengeran, nginum. kedengeran. Oh pantesan ya Beneran. ini, pantesan. Heeh. Terus ada miring sedetik. Panasnya Ya, sabura-sabura. bukan atuh kieu di Aduh di mana dahar bisa sebeh, ngimpi dahar bisa sebeh. Namun mimpi iya tah, masuk pipis gitu tah. Teu beda kieu. Kita pakai duit berbarang diangkatan. Yang kanan Safara itu kehujanan Safara pentingnya tuh kan. Temuat di lamari. Iya, aku dah. Di sini doang kabance. Pakai duit tidak, ternyata di kabance sih cuma. Kajen paling paralit ke di pulungan kepatur barangnya tuh hitung ieu we ngana sedekah. Saya palit ke Kijambe kan.